Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina video satu acana hideup parantos diajar ngeunaan sisindiran. Tah, anu dipedar bahasa itu nyaeta ngeunaan paparikan sareng rarakitan. Para siswa-siswi sadayana masih emut keneh naon disebut rarakitan? Naon anu disebut paparikan? Tah, dina paparikan sareng rarakitan mah dina sapada teh aya opat jajar atanapi opat padalisan. Tah ayeuna urang medar ngeunaan wawangsalan. Ari wawangsalan mah benten sareng paparikan sareng rarakitan. Naon bentena urang pedar ayeuna nya. Wawangsalan teh nyaeta sisindiran anu diwangun ku dua padalisan atawa dua jajar atawa dina bahasa Indonesia disebutna dua baris. Benten banyak tina jajar oge tos benten, tina padalisan oge tos benten. Dina wawangsalan mah hanaya dua pada lisan atawa dua jajar. Pada lisan kahiji eta mangrupakeun cangkang. Tah dina pada lisan kadua eta mangrupakeun eusi nya. Kunaha apa dina wawangsalan mah aya dua jajar. Tah ayeuna urang pedar. Janta dina cangkang teh mangrupakeun katerangan ngeunaan hiji barang atawa hiji hal. Sedengkeun dina bagian eusina dina padalisan kaduana eta mangrupakeun eusi atanapi eusi anu dimaksud tina wawangsalan. Tah dina padalisan kahiji teh nya eta barang teh atawa hiji hal teh kudu diteangan tina salah sahiji kecap anu aya dina padalisan kadua. Ayo, masih bingung? Urang lajengkeun nya. Bagi mun dina padalisan kahiji mah nuduhkeun nya petunjukna kitu nya, petunjuk dina neangan wangsal dina kalimah atanapi padalisan kadua. Jajaran kahiji atanapi padalisan kahiji mah bisa bentukna petunjuknya, petunjuk ngeunaan hiji barang atau hiji hal. Tah dina padalisan kadua mah aya sora dina kecap anu ngadeukeutan jawaban atawa wangsalna. Sapertos kitu. Salarasna mah gempil ieu teh nya. Materi wawangsalan teh. Jadi dina wawangsalan oge diwangun ku 8 engang. Seperti tadi anu ku Ibu disebutkeun yen wawangsalan teh teu beda jauh sareng tatarucingan atawa teteduhan. Anu jawabanana diwangsalkeun atanapi disumputkeun atawa disamunikeun nya. Contona ieu anu kahiji. Belut sisit sabak darat. Tah eta jajaran kahiji. Belut sisit sabak darat. Jajaran kahiji, padalisan kahiji. Pada lisan kedua, kapirarai siang wengi. Kira-kira naon jawabanana atanapi wangsalna? Ai belut sisitan? Henteu nya. Ai belut di darat? Henteu nya, sok di sawah dinu cai maya caian. Belut sisit sabak darat. Tah kira-kira hidup kudu mikiran. Kira-kira anu sarua eujeng belut tapi aya sisitan. Pikiran heula nepi kadinya naon coba aya dina jawaban nu kadua sorana nya sora anu ngadeuketanana kapirarai siang wengi rai coba anu sarua jeung belut terus aya kecap rai dina padalisan kadua naon hidup tiasa ngajawab nya leres biasa ngajawab eta jawabanana nyaeta orai. Biasa kan? Gampil kan? Belut sisit sabak darat, kapirarai siang wengi. Oh, anu siga belut teh naon nya? Aya kecap rai berarti jawabanana orai. Tah eta contoh anu kahijina. Ibu gadis contoh lain. Anu gampang ya. Ieu tiasa ditinggal dina layar oge nya. Alat paranti ngitung. Alat paranti ngitung. Jajaran kahiji ye. Baju kuring meuni kotor. Jawabanana naon? Coba saha nu terang. Alat paranti ngitung
baju kuring meuni kotor. Naon jawabanana? Wangsalna naon? Wangsalna nyaeta kalkulator. Biasa. Urang tinggalnya dina sajajarna aya sabaraha engang? Sami teu leres teu 8 engang. Alat nu paranti ngitung 8 baju kuring meuni kotor. Oh nya baju kuring meuni kotor. Ulang pikiran kira-kira barangan naon sih alat paranti ngitung aya kecap kotor. Oh jawabanana teh nyaeta kalkulator. Kumaha para siswa-siswi sadayana dugi ka dieu ngartos satana pinter. Mudah-mudahan dipikah hartosnya. Contoh anu katilu. Panumpang tumpak di hareup aya sabaraha? Aya 8 engang. Jajaran kaduana entong lempang bari maca. Panumpang tumpak di hareup entong lempang bari maca. Coba kira-kira jawabanna naon para siswa-siswi tiasa? Penumpang tumpak di hareup entong lempang bari maca. Naonnya? Tong pang naonnya? Angkot lainnya, motor lain, bus lain. Aya teh kecapna nu ngadeukeutan. Aya di dinya aya kecap maca. Coba kendaraan anu penumpangna diukna di hareup, tumpakna di hareup. Naon coba? Ya, jawabanana wangsalna nyaeta beca. Leres teu? Nah, ngartos henteu kana wawangsalan eta. Panumpang tumpak di hareup, bener kan? Lamun beca tumpakna di hareup penumpangna. Entong lempang bari maca, tah aya kecap maca, ngadeukeutan kecap beca. Kumaha para siswa-siswi sadayana? Penjelasan ti Ibu tiasa kahartos? Mudah-mudahan siswa-siswi sadayana ngartos kana pedaran ti ibunya ngeunaan wawangsalan. Tah ayeuna mah hideuk tiasa ngerjakeun latihan soalna. Sakitu wae pembelajaran ngeunaan wawangsalan dina danget ayeuna. Mudah-mudahan siswa-siswi sadayana ngartos kana penjelasan ti Ibu. Tepang deui di video-video pembelajaran anu sanesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.